Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan pelajaran bahasa Sunda kelas 4. Kali ini akan mempelajari kecap rajekan Dwi Purwa atau kata ulang Dwi Purwa. Mari kita berdoa dulu. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Kecap rajekan nyaeta kecap anu disebutkan dua kali enggang atau wangun dasarna kan dibagi sababaraha jenis diantarana Dwi Purwa, Dwi Madya, Dwi Lingga, jeung Trilingga. Khusus di bab ieu dijentrekeun kecap rajekan Dwi Purwa. Rajekan Dwi Purwa nyaeta kecap anu diwangun ku kecap asal nu dirajek engangna nu mimiti. Contoh sapu robah jadi sasapu, kumbah robah jadi kukumbah, tanya robah jadi tatanya. Pak jadi dudupak, tajong jadi tatajong, bagi jadi babagi, ketrok jadi keketrok. Timahna alena nuju sasapu di buruan, keira nuju kukumbah wadah. Di murid mah kudu loba tatanya, sangkan pinter. Alhamdulillahirabbil alamin, materi telah selesai. Tetaplah semangat untuk belajar, insya Allah akan Allah mudahkan. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.